baheula di pondok pesantren mate dipaelu ku sasahage boro-boro kandidat tatangga genyeng serikeun ku ari geus berhasil aya dina rel Allah geus bisa ikhlas geus naik ku ari dikiaikeun meunang ngawisuda Allah langsung secara gaib batur kabehan nyaikeun dijual ka kandidat teu karasa eta kos kitu. Sadri wisuda dek naon hartina di wisuda ieu kadituna bakal acak-acakan mah tanpa aya wisuda lulusan santri mah geus aya jijing di mah kudu rapih masyaallah urung di lembur eta ku ayana eta ustad anu tadina sulit urusan nanyakeun wudu aya nyana jadi rarapih masyarakat wuduna tadina teu bisa yang salat syarat jeung rukunna barang aya nyana masyarakat rapih pengajian-pengajianana dibuka ku nyana kalawan ikhlas hurung lembur eta teh 10 tahun ditata ku nyana menata diri jol pilkada dimulai. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Nyaritakeun jelema nu morosot tina pangkat kawalianana jadi jelema biasa. Saeutik jelema nu diturunkeun tina pangkat kawalianana. Kos jadi presiden dilengserkeun, jadi gubernur dilengserkeun, jadi lurah dilengserkeun, jadi kapolda dilengserkeun, sarua wali kalengseran wali hiji bisa babil harpi ku pagawean-pagaweanana tadina geus bisa lillah ku wali lil amplop tadina geus bisa lillah ku wali lil parawanten tadina lillah ku wali lil mio tadina lillah ku wali lil umroh dan lain-lain morosot ku pagawean geus tamati heula. Nomor kadua morosot bil idhofah ku nyalande babarengan jeung babaturan anu teu boga makom nyana ku ari beda haluan. Tadina masantren di pondok pesantren salap ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji sorop ngelal ngasal ngadepong di pondok pesantren datang ka keleh beteung tuhur hararideung pokona jadi bae nyantrina patur muin ku ari di deuleu kitabna aya jangjangan alfiah geus teu kadeuleu huruf aslina takriran geus anu nangtung nu dengdek geus pokona mah komo mantek mah teu kadeuleuna naon hidung ku mangsi aduh geus parah hebat balik ka imah atuh emang dididik di pondok pesantren makan lain sakadar ilmiah nu mantak ulah dimodernkeun teh lain sakadar ngejar ilmiah tapi itu niru akhlakul karimah leluhur nu dibaheulana guru teh nurutan guru kabelah dituna nurutan wali kabelah dituna nurutan tabiin nurutan sholihin nurutan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar ngejar ilmiah gampang, naon hese ngejar ilmiah, tetapi pengamalan ilmiah
numantak di pondok pesantren mah kudu dijaga. Ulah dibarengkeun jeung sakola, ulah dibarengkeun jeung gawe. Masalahna nek ngamurnikeun memfokuskeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah pondok pesantren. Imiti nu dikejar teh amil jurumiyah sorop, ngelal ngasal, alfiyah, johar maknun mantek, fatul mu'in, fatul wahab dan lain sebagainya. Kemudian kuari geus bisa henteu gegeraan balik santri maka imah. Tetapi mulai ngamalkeun di pondokna keneh ge. Tasbih rutat tadina leutik jadi gede. Tadina boga hiji jadi loba. Bari jualan. Mulai di pondokna keneh siep. Lain sekedar ilmiah. Makin lila di pondok pesantren makin teu ngarasa bisa ngaji ku tawadu. Embungeun debat-debatnya nama balik ka imah teh kadeuleu ku balerea di santri-santri di ustad-ustad belahieuna di kiai-kiai menang saha eta janyana nama henteu dibere gelar ku guruna sugannyana dinobatkeun sebagai ustad henteu sugannyana teh dinobatkeun sebagai kiai ku guruna henteu malah disia-sia ku guruna. Itu aya di kitu naon dikaluarkeun kemudian dibere predikat ieu adalah buya eueuh santri mah balik ka imah kita berangkat sorangan modal ge saya di pondok pesantren kebal bagus budak teh masyaallah yen pondokna ge tiang hawi tiang kayu geus tayang nu bagus-bagus besi garusak keikhlasan wariti mimiti boga santri 2 3 4 5 10 20 bagus ayo bae keluar ke masjid keluar di masjid ka imah ka masjid ka majlis kitu bae pagawean santri mah aya nu paeh bae nyalatek muludan ngariung eta bae pagawean terpisah jeung karamean-karamean nu saja naik anu tatarina mamang jadi ustad naik deui teu puguh karusa anu naikeun meureun jadi kiai iraha nyana di naon kitu ngaranna dinobatkeunana nu nyaho Allah nu nganobatkeun sebagai kiai teu puguh karuh lisan manusia kanyana ngamama-mama saha nu nitahan eueuh henteu dimusyawarahkeun cara di universitas kudu kitu kumpul lindung bapana kabeh naon garang-garangna di wisuda dibere Quran di luhurna disumpah dibere topi miring buntutan iya hasil wisuda santri wisuda dek naon artina di wisuda ieu kadituna bakal acak-acakan mah tanpa aya wisuda lulusan santri mah geus jijing di mah kudu rapih. Masyaallah urung di lembur eta ku ayana eta ustad anu tadina sulit urusan nanyakeun wudu ayanyana jadi rarapih masyarakat wuduna nu tadina teu bisa yang salat syarat jeung rukunna barang ayanyana masyarakat rapih pengajian-pengajianana dibuka kunyana kalawan ikhlas hurung lembur eta teh 10 tahun ditata kunyana menata diri jol pilkada dimulai datang kandidat bupati silaturahim haletik rahim mulai camat jeung lurah datang payai enjing bade aya pa bupati ka dieu bade silaturahim mangga datang ajudan mawa jeruk apel
mawa cucu kadu. Luar biasa ngobrol. Kieu Pak Kiai maksudna si sajabat silaturahim kan nagara teh keur acak-acakan Kiai. Ngabutuhkeun pamimpin kula terpanggil lantaran itu teu beres ieu teu beres. Insyaallah kula ge deuk siap teu beres. Aya nu dibutuhkeun Kiai mah doa Kiai, doa itu mah kitu hungkul Pak Kiai. Ieu masa kadal awalan bae ka insyaallah kula ka dieu deui nya mau sasalaman guriwa 10 juta Kiai ngahegak biasana nyalateun 50.000 ieu mah 10 juta. Waduh, ieu mah bisa bake melimio cak Kiai teh robah Kiai. Mulai menang seminggu, 2 minggu, sebulan kapanggih jeung camat, Pak Camat, Bupati iraga dede. Lingsem tak Kiai. Nanyakeun kedatangan Bupati deui. Mulai Bupati hatur salam, calon Bupati hatur salam berikut jeung ketua partena Golkar. Langsung kadinya deui silaturahim, ajudanna datang deui. Waduh, irungna beukah. Kaciri kuari meuli nyana motor beat. Langsung datang calon kadinya calon bupati. Alhamdulillah Pak Kiai parantos kenging nomor hiji pasanganana alhamdulillah sesuai jeung hasil istikharah Kiai Fudoli. Gawe Kiai Fudoli ga istikharohan kos kitu. Nah naonan jeung hayu ya Allah. Aduh lainnya na bae sababaraha kiai lah hasil istikharah. Istikharah. Alhamdulillah na ieu mah pada waktuna tanggal sekian na ieu kiai kengan sateacana ieu mah kiai lantaran bakal aya kampanye. Na ieu kampanyena 3 kali di dinya kiai mah diperlukeun teh naon doana bae kana ka panggung sakadar ngadoa bae kiai teu aya nanaon kiai mah sakadar doa insyaallah ke dijemput mangga waduh masyaallah ke sateajan itu pertaran kampanye kiai supados ka bumi heula ngaos Yasin supados dipimpin ku kiai supados hasil maqqa qala maqqa kutubu jaddin qala ya Allah dijemput kiai dibarengan ku Habib Rozak kok. Oh kiai di bupati calon bupati hadiahna ge ngageleger ila hadaratil nabil geleger sasarangan urang ngawas Yasin tilu balikan pod tilu kan tilu balik bae ulah seueur supados hasil maqsubo mulai hate pindah nu tadina berat ka santri kuari berat ka kandidat. Allah memperhatikan ya Allah karim terakara sakur indah urang morosot tah ngaranna morosot eta kos kitu mulai milu di luhur panggung hidup cek lu dihandap paeh ajar darurut bae jelema padahal mah disagigireun manu paham aduh nganya-anya ngadeudeudeuh baheula di pondok pesantren mah teh dipaelu ku sasaha ge boro-boro kandidat tatangga ge nyengserikeun kuari geus berhasil aya dina rel Allah geus bisa ikhlas geus naik kuari dikiaikeun meunang ngawi sudah Allah langsung secara gaib
batur kabehan nyaikeun dijual ka kandidat teu karasa eta kos kitu rugi ka bina-bina geser ka cinta tadina resep ka ilmu syariat ku ari resep kanu nyekelan politik kanu ngamainkeun politik bari teu bener dina politikna dibabawa ku bupati sakadar jang doa jang pencitraan unggal lembur urang unggal daerah milu si kiai eta harapanana sakadar motor sakadar mobil ngageser si kiai tina pagawean aslina wa iyyaka an tardha bi sobati saqitin kade ente ulah suka babarengan jeung jelema anu teu boga pangkat menurut Allah ente bakal nafatan hatu qadran min ulaka wa tahkira bakal morosot pangkat ente bakal jadi hina menurut Allah gara-gara babaturan terlena guari terus-terusan jeung bupati terus segala rupana bahkan menta posisi hayang jadi MUI eta geus parah jasa tama parah jasa geus tama kadinya mah hayang teu di MUI mah lah ieu mah hayang sakadar kikirimanana bae jangan lupa jangan ge ngadalil ka bupati sing ade kacang ulah poho cangkang. Aduh senyum-senyum bupati cak bupati orang sakitu doang kiai malah teu jauh ti berkat ngomong hate leutik na ge bupati ge kos kitu orang kiai sakitu doang nyingserikeun kiai eta bupati-bupati komo gubernur komo menteri ngageser nyana karesep jeung pagawe babaturanana anu menyolong hate kamari mah kong ngeunaheun mun macariat guari mah kota betah kamari mah kong ngeunaheun mun maca sapinah guari mah kota betah kamari ieu mah nikmat amat mun maca tagrib ka guari mah teu betah kamari ieu mah teu daekeun nya maca koran guari mah ngalanggan koran ge masyaallah kamari ieu mah teu boga HP guari mah BlackBerry tambah ku produksi Cina teh naon ngaranna nu kuari nu anyar teh aduh nu hebat teh anu hampir sarua jeung BlackBerry anu si hayang teu kabeuli teh ya Allah ya Rabbi kamari mah di pesa kiai teh aya tasbih kaukaan jeung siwak sieup kadeuleuna masyaallah ku ari mah HP dinu kanca HP dinu katu ya Allah ya Rabbi malah embung kanyahoan ku batur naon nu keur didengekeunana ieu nu make kaceuli teh naon ngaranna Asep aduh sorangan we teh kiai dijurui waseri-seri jebah heula manu seri sorangan teh nu edan koreng kiai ku ari edan ngageser kiai masyaallah gara-gara naon gara-gara babaturanana tadina jeung jelema ahli Allah ku ari mah jeung ahli dunia tadi mah jeung ahli-ahli Allah ku ari mah jeung ahli-ahli dunia geus kos garari itu ngageser lain kandidat nu kabawa ku kiai kiai kabawa ku kandidat jeung memang kandidat mandek nari kiai jang pencitraan demi dirina kiaina bae boloon mantak lamun aya kiai nu kabawa sakabaka kos kitu tunjuk rame-rame boloon tunjuk coba ku ari saurang bae aya kan di dieu ge eta nya na jelema Haji Pendi boloon eta mah nya boloon teh leutik nya nama aduh teu karasa kan ku kiai teh teu karasa kos kitulah kahirupan mantap sing hade babaturan sing hade ai can kuat lamun urang geus diangkat jadi wali tapi dibere kuat ku Gusti Allah ai tadi mah kakarake jadi solihin doang cai teh di steril jadilah cai aqua
Disteril jadilah kuari cai 2 tang disteril cai tak jadilah cai pam hasil steril asli nama teu bagus eta teh kos kitu bisa teu bagus deui ditenden lila bisa teu bagus beda jeung zam-zam mah aslina memang zam-zam teu kudu disteril ku urang nang Allah nyeteril beda jeung cai laut lumpat ka mana bage tetep bae cai laut kadatangan ku cai ti berbagai muara cai laut moal bisa ngahiji jeung cai muara pilihan Allah kitu kene wali Allah nu dipilih ku Gusti Allah cicingnya di tengah-tengah kota cicingnya jeung pamarentah cicingnya jeung pedagang lantarannya nama diciptakeun ku Gusti Allah cai laut moal robahnya nama tetep bae asin bae kos gitulah perbedaanna aya jelema diangkat jadi wali Allah kahayang Allah aya jelema usaha heula ieu mah keur carita usaha heula melalui riyadhah melalui mujahadah melalui pertapaan dan lain sebagainya lantaran bisanya nyeterelkeun hate bisalah jadi sholihin kabelatin jadi wali ieu mah nu loba bahaya tapi lamun kehendak Allah mah murad ngaranna wah geus hese tah mah geus kuajeun kumaha ge hese dijaglagna wali lamun berpagat murad hese lantaran tamang kehendak Allah model cai laut geus kajeun ka mamana ge nya nama geus cai laut bae dihijikeun jeung cai mamana ge tetep bae cai laut bae moal bisa beda jeung cai menang steril ku urang kebal-kebal hideung aya bae kebal-kebal dicampur jeung jadi beda cai laut betul bisa cai laut bae zam-zam bae ilah murad lamun manusia diangkat ku Gusti Allah sebagai wali murad moal kaharti ku balerea lantaran ke kadeleuna daharna biasa bae hesna biasa bae kadang-kadang tara tahajud kadeleuna tapi kan ai geus di murad mah hese bae sebab lumayan lain zahir batin eta mah geus hese di luar pemikiran nu biasa hese tuturkeunana eta mah nu kos kitu mah maning manut bae ka nu kos kitu mah sebab nu kos kitu mah babarengan jeung saha bae nyana asin bae cai laut bae tah beda jeung nu tadi nu nang hese beleke hese deuk naik teh urang mah deuk naik ka tangkal kalapat teh pan ngoser-ngoser pan aya monyet batrek datang ngaluhur kos kitu eta nah ieu ge sarua mantak cek ka Kangjeng Nabi Isa kama kana Isa alaihi salam yaqulu la tujalisul mauta sing hade maneh ulah sok lulungguhan babarengan jeung jelema-jelema paraeh atuh patamutu qulubukum ente bakal milu paeh hate ente bareng jeung nu paeh hate ente bakal paeh gila cak nu nanya wa manil mauta ya ruhallah sasi nu pararae hate nu pararae teh sagola cek Kangjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha nu cinta dunia nu resep kana dunia etalah jelema nu pararae hatena jelema nu hubbud dunya hatena paeh urang nu endeu ka Allah dilarang keras babarengan jeung nu paeh yakni hubbud dunya kabawa ente kajeun kumaha kakara ge urang di ustad geus didatangan ku kandidat paeh sia ayeuna datang mah ka imah urang atuh masalah janamu ieu hormati ku urang milu lah urang kakara ge engkeut-engkeut titeh ku Allah kamari mah di mamang-mamang ku ari kakara aya hiji dua nu nyebut ustad kemana tad lumayan teh nanti Allah tah ustad ieu bisa gugur deui ustad dia awas ya asal babarenganna salah bae ieu ustad leungit ya haju bae bener bae barang milu jeung Golkar di tukang di luar ngarobrol mantan ustad manya ustad mantan mantan ustad ya Allah ya Rabbi sia kunaon nyebut mantan kiai kasih eta baheula mah nyana teh ngaji ku ari mah henteu baheula mah santrian ku ari mah henteu baheula mah sok daek ngariung ku ari mah henteu mantan berarti geus teu daekeun barang campuran jeung itu nah ieu la tujalisul mauta fatafuta mutu paeh qulubukum hate maneh gila wa manil mautazahan nu pararae hate ya ruhallah ya Kanjeng Nabi Isa gola jeung Kanjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha jin manu cinta dunia paeh hatena sedengkeun urang mah nikmat jasa babarengan jeung jelema nu cinta dunia babarengan jeung camat tiis kada hate sebab dahar pan urang ditraktir bae
bebarengan urang jeung Bupati Komobu aya terasa terangkat derajat urang cak nafsu urang bebarengan jeung sugih bebarengan jeung ahli dunia teh aya urang teh egosetik mah eta teh dihapus ngaran urang nu tadina geus berderet di kolom solihin kuari ngageser tolihin jelema toleh kuari mah ngageser ya Allah ya Rabb numantak asa jasa kuari neangan picicingin wali teh ya rijalal ghaib kabla itu nukoba nujabang uropa asaib kabla itu na rijalal ghaib nukoba rijalal ghaib nukoba wa asaib kabla itu na wali abdal iya asa jasa ieu eta mapan nyaon garang-garana gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae teu menang kosong ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae mungkin bae ketika Banten kosong dicokot ti Yaman mungkin bae ti Irak mungkin bae ti Pakistan ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teh mah dicokot diri itu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy bisa kolot bisa ngora anta kula kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mayer tahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama nyana datang ke ka ustad nu kakarak muga pondok Assalamualaikum saking ngobrol we ditanya ya ki di mana wah ki mah itu di gunung mana gunung langit pokoknya di langit gunung ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama tamit nyaleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate kayak ngomong datang deui nyana ka kiai Waalaikumsalam ka hayang nyana be rupana dan lain sebagainya tingkahna ke datang ke pejabat sarua nyana mah terus bae ka pejabat ke datang bae dengan rupa nu beda-beda yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar terus bae nyana mah berubah-ubah kumaha nyana bae eta mah utusan Allah kos gitulah nah eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena nyana mah bisa hiberan deuk ka mana bae hiberan nyana di titah ngurusan provinsi eta masyaallah lamun urang jaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu saha nu ngangkat-ngangkatna aya biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nukoba di mana, nujaba di mana, uropan di mana, aswaib di mana, rijalul ghaib di mana, abdal di mana. Nah eta teh akan ngabogaan tempat khusus tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus lantaran urgen ieu mah lain kudu di Lubnan kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi gitulah dunia kewalian nah etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia jelemana nu mana layaripul wali illal wali eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan dina zahirna mah seperti kitu horeng batinna mah nya nama eukeur di anu batinna mah keur jeung Allah urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti urang kuari keur cinta jasa ka awewe urang keur mabok kepayang masyaallah barang tes pertemuan kalilipan mata anak pemajikan teu kadeuleu nu kadeuleu itu bae juri gitu waduh pohara biasa leng-lengan pohara geus teu sadetik poho ka manehanana nah kuari urang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu berang babaturan babarengan jeung saha teh maka ditu dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu
komo orang dek asup ka WC mah si itu jasa barang-orang ki atuh dicekel si itu nu kecekel mulai ya mengarah ya kadi itu bae nah eta keur carita cinta dunia sama urusan anak kuari eta dieuwekeun ngan Allah doang nu aya di jero hate urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi. Nah kos gitulah carita karesep eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur berbagai tafakur sakumaha nu biasa urang arahkeun dek dika Allahkeun bae Gusti awak abdi teja di urusan gua abdi ge horeng hakikat manu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah ku abdi dipandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi dek diurus sesuai jeung aturan Gusti mantak Gusti teh boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang dipandian ku urang mulai kuari ndek ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh terus be urang Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti kuari Allahu akbar nu Allah akbarkeun horeng Gusti anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyahona urang kana ieu salat zuhur teh ilmu orang ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuhna naonan kuari geus kudu make usoli acan geus aya di jero ilmu Allah kakaler ka kidul ge moal kaluar tina ilmu Allah urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah geus urang teh asa pamere Allah lain urang Allahu akbar ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodoh na ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim berikutna alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu akbar ka dia ilmu ka ditu ilmu Allah ka dia ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae ku eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana tuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah bisa nyumput orang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abdi teh teu bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus ka situ nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikeunlah urang terus nujabanu qoba uropa asoigos jadi wali abdal misal ieu wali abdal mah mun ka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belatur jadi mukhtar naik deui ka dituna jadi imam naik deui jadi kutub sepanjang masa kutub aya bae sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji
ngengke ka kutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon garana jalul gaib aya kutubna nuqoban nujabah kepala aslina kutub engke hiji. Iyalah jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih saeutik-eutik acan hubud dunya saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknya diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala eta geus jadi wali geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik bisa merosot geus jadi bisa merosot atau komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan sok babarengan jeung jelema nu pararae saha nu pararae teh nu hubud dunya patamutu kulubukum bisa modar hate mah mengasingkan diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang cukup baelah magahan santri ka majelis ka masjid tedaikeun cacampuran kunaon tedaikeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran besi teu bisa lain bagian ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam-zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayana na bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajian teh disengserikeun ge tapi ternyata aman di samping aman manfaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya ku cicing bae ge jelema nurut ke agama kok anu ngider bae mah lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah aya enggak beli eta teh rodana opat teh gede deui kamari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas dan bener kan pud karangkas dong luhur aduh masya Allah karim orang jararauh jasa ya ke beberes batin jauh jasa nah ngenahin gua rima Allahu Akbar lain Allah nu maha agung gua rima dibalik Allahu Akbar aya nu ngagerakeun eta teh karasa leuwih luhur deui nyaho ka Allahu Akbar menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu Akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu Akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku Fathul Muin sok gerage ruku Allahu Akbar Allah maha agung tama salat TK tama kos kitu paud bisa tapi kan urang kos kitu ge teu bisa salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu Akbar seakan urang aya nu ngager mentak hampang salat eta hampang ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsir nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu oh nyahona ka dieu teh nang pamere Allah berarti Allah mah geus leuwih uning aja sa urang takbirna ge ieu nang mere nyaho Allah tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal kitu doang ketika takbir urang salah lain kos kitu nang minata aing mah tuh kan nah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititaku Allah ketika urang teh akur lain mantak salat urang mah asana lain gitu beres urang mah dilain-lain ku Allah mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin loba jelema nu puasa lapar dahaga hakikat nama teu puasa kam min musallin loba jelema nu salat
ungkuk-ungkukan luar biasa, pohara jasa, malah ngagero-gerokeun jelema, salat. Wajib pendi mah komo, salat sia teh salat neraka sepugunya anu ka neraka. Kamin musallin lawan nu salat ungkuk-ungkukan capek, hakikatna mah teh salat. Urang mun jahita zahir mah kos kitu bae. Taikeun supaya ngeunaheun. Kumaha carana? Ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia. Sakitu bae. Barenganlah jelema anu cinta akhirat, barenganlah jelema anu ahli Allah. Urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa kebel-kebel mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal kakarek sakali mah biasa bae, dua kali mah biasa bae, tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena. Pokos urang ayeuna babarengan bae jeung bupati kaluar tah urusan korupsina. Moal kebel deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemenna dan lain sebagainya birokrasi mah kieu dah kaluar urang babarengan jeung ahli ekonomi atung kege kanyahoan dagang ieu kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ka ieu berarti sama-sama untung. Nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya. Kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu kene urang deuk ka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena kaluar kitu gitu kemana hibarna ya. Nah iyalah la tujalisul mauta fatamutu qulubukum bila wa manil mauta. Jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah pae eta. Jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu pae geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur ku urang. Ieu ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam al mar'u wallahu a'lam bissawab.